Dongeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden teraskeun hanca dongeng nuka tunda kamari. Carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ye dongeng para mitra reka yasana apihnana. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Urang sami-sami ngabandungan para wargi. Kumaha Nyi Arsiti tiasa kagadabah kahormatanana ku si Rabo. Mangga urang teraskeun di hanca dongengna nu judulna Jawara Batu Karang. Memang para wargi sadaya pikeun Nyi Arsiti geus dina kaayan ripuh harita teh. Aya paribasa nete semplek nyincak semplak para wargi. Dina kaayan memang atuh kitu kumaha kieu kumaha lantaran geus teu daya teu upaya anjeunna teh dikerekem ku ganggarangan model si Rabo. Kitu nya mangga urang teras. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kaayaan Nyi Arsiti dina kaayaan ripuh. Manehna dikerekep ku ganggarangan model si Rabo. Atuh puguh we eukeur mah eukeur si Rabok nafsuna ngagedur amarahna teu kawadahan. Manehanana geus hayang mibanda eta wanoja anu memang geus aya dina tangan. Kari kumaha manehanana rek digulang gaper rek dikitu rek dikieu ge. Pikeuna Nyi Arsiti dina kaayan ripuh. Lantaran leuleus lungset taya tangan pangawasa. Eukeur mah eukeur disangkehna jauh naker bari manehna gadaba gudubun. Tanagana mangkin lila mangkin ngurangan. Eukeur mah eukeur tanaga awewe di hareupan ku ganggarangan model si Rabo anu memang tanagana lain bantrak-bantrakeun. Puguh we pikeun Nyi Arsiti mah kantun muntang tulung kanu agung. Mementa kanu maha kawasa sangkan manehanana ulah nepi ka kagadabah ku eta ganggarangan teh. Gusti nu maha agung mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Abdi teh sudi ai kedah digadabah ku jelema model kitu mah Gusti. Eukeur mah eukeur anjeunna parantos nelasan papacangan abdi nu Kang Suad mah. Kari-kari ayeuna abdi kedah digadabah ku anjeunna teu ridho Gusti. Abdi teh kitu para wargi sadaya ngan saukur ceurik dina batina. Manehna eueuh deui anging muntang kanu agung mementa kanu maha kawasa. Sangkana para wargi sadaya manehna dibere perlindungan ulah nepi ka digadabah ku eta ganggarangan teh. Nyai geulis. Geus, tong nangis Nyai. Tong nangiskeun ku si Age bakal disenangkeun. Bakal disenangkeun Nyai mah. Lain ngan saukur saulineun lain keur salilana Nyai mah disenangkeun ku si Aa. Hayang naon baris dicumpona Nyai. Pokona mah Nyai mah baris disenangkeun ku si Aa asal Nyai daek nganteur kana ka hayang Aa. Teu sudi najis teuing aing mah sesetan. Ganggarangan aing mah teu sudi najis aing mah kudu digadabah ku sia dalah sia. Gusti nu agung. Wah, kurang ajar ieu mah ieu. Teu beunang disabaran ieu mah geluk teh nya. Memang nafsu nu ngagedur amarah teu kawadahan. Pikeunna si Rabok harita teh eukeur mah eukeur geus lila teu panggih jeung wanoja. Kari-kari ayeuna dina kaayaan kitu tempat atuh para wargi sadaya. Sakitu mah tumaninah we hanapeun tangkal anu liuh. Hanapna teh para wargi. Eukeur mah eukeur tempat rada lalening di dinya mah. Henteu dina rungkun teuing. Bari geus diamparan harita teh ku baju bogana. Nyi Arsiti teh. Ngan samping we ngalumruk teh para wargi rada jauh ti eta patempatan. Dasar nafsu luar biasa rekoyeng harita keneh. Nyi Arsiti ditewak atuh Nyi Arsiti ngajerit. Gusti, teu sudi aing mah teu sudi. Kubrag para wargi sadaya. Harita keneh eta Nyi Arsiti diecageun ngan teu tarik lalaunan ngecageunana.
bari gabrug harita keneh ku si Rabok digabrug atuh puguh we. Nyi Arsiti ditindihan ku si Rabok para wargi dina kaayan manehna geus teu daya teu upaya. Dasar para wargi nu maha agung mamaha uninga, nu maha kawasa maparamitra sadaya atuh cenah ceuk paribasana teh tara ungut kalinuan tara gedag gaanginan para wargi sadaya. Tetep atuh ami cinta kasing salma jalma anu mementa ka anjeunna. Model Nyi Arsiti harita mementa ka nu maha kawasa tos kitu we. Nu maha kawasa Gusti nu maha agung langkung uninga. Dengan tep kana kalakuan anu nirca dak lumadakan para wargi aya sayang sirem rag-rag arita teh ti luhur tangkal teh pas pisan meneran pisana kana sirah si Rabok teh. Keur mabuukna atuh kacida pisan gimbana kari-kari diragragan ku sayang sirem. Mangkaning sirem maka range anu keur nyayang puguh we barang harita ragrag teh langsung napuk para wargi kana beungeut kana beuheungna si Rabok teh puguh we kontan si Rabok nu keur ngadekeman Nyi Arsiti harita manehna luncat ka tukang bari jeung paku pisah nahan eta sirem tapi dasar sirem atuh langsung sirem arasup kana awak si Rabok sirem kararange teh atuh para wargi bari nyocok meni asap panas nerep-tep kana awak aya nu asup kana baju ka jero baju malah ka jero calana si Rabok tungtungna abrag-abragan ningali kaayaan kitu hal eta dimangpaatkeun ku Nyi Arsiti ningali kaayaan si Rabok abrag-abragan bari manehna pakupis miceunan sirem hiji beunang sirem sejena leuwih loba nerekam da sayang sirem teh aya rebuna cenah-cenah para wargi dina sayang teh harita keneh ti loba catur sayang siremna geus diepeclengkeun ku si Rabok tapi tetep nu nempel dina awakna loba malah nu geus asup kana bajuna ge loba tungtungna si Rabok abret-abretan kurang ajar sia hainga ningali kaayaan kitu para wargi sadaya Nyi Arsiti mah teu dipirosea dina eta kasempetan nempo si Rabok keur abrag-abragan Nyi Arsiti manehna gancang nangtung krewek manehna nyokot samping langsung dibulenkeun geus kitu budobat lumpat sakalumpat lampet ceuk paribasana tunggu di rarud catang dirumpak teh teu ka ceuk paribasana teh para mitra sada dilakonan ku Nyi Arsiti manehna lumpat ti paparatit lantaran ku sieun teh sakitu ge untung nu maha kawasa langkung uninga henteu ngantep kana kalakuan si Rabok anu rek ngalakukeun nirca ka Nyi Arsiti. Alhamdulillah para mitra salamet Nyi Arsiti teh nya henteu keuna hartina mah di gunasita kahormatanana ku si Rabok. Eukeur mah eukeur atuh nya para wargi si Rabok tos nelasan suad mah ayeuna rek atuh ngagunasita kahormatan Nyi Arsiti dasar nu maha kawasa malanggung uninga model si Rabok harita sirahna nu keur di atuh digurumut sirem malah kana beuheung kana awak kana kelek tuluy nyaroco asup atuh kana jero calana pangsi manehna aku palebah para wargi sadaya cengcelenganan dicoco sirem gorowok manehna ngagorowok ningali kaayaan kitu siga nu edan we sugan mah si Rabok harita nafsuna luar biasa tapi nafsu kasaha kulantaran gitu manehna mikir wah kurang ajar sia sugana aing kudu ngakecebur ka cai ieu mah teu loba catur harita keneh para wargi sadaya manehna ngajleng kawalungan kujubar ngagajleng kawalungan nya barang geus nepi kawalungan mah para wargi hiji-hiji sirem teh lalesetan tina awakna si Rabok nguemkeun maneh dina jero cai atuh karasa nyeri geus teu dirasa deui lila-lila sirem ge para wargi sadaya teu kuateun ku eungap meureun di jero cai mah tungtungna ngalesotkeun gegelanana nya sirem tuluy paralid malah manehanana ngrelep si Rabok teh palebah sirah ge beuki lila beuki leungit sirem teh beuki ngurangan aya nu nempel hiji dua gancang dicokotan ku si Rabok geus kitu si Rabok gegelendeng sorangan bari diuk karita dina batu kurang ajar sia sirem teh
Aduh mangkaning sireum kararange, aduh mun barentol kieu yeuh. Jeung panas, aduh. Nyan ka sebelan deh. Aing geus rek sagep-gepeun pisan muka paisan. Kari-kari sireum si ontohon teh si kurang ajar. Make jeung rag-rag sagala kana hulu aing. Dasar aing wah. Sabelan deh sia. Geus kitu mah teu bisa majar kumaha si Rabok teh. Manehna tungtungna ngalaan baju tuluy dikupiak-kupiak bari dibubulucun para wargi sadaya manehna mani geus kitu kapaksa kudu nungguana baju garing nya nepi ka harita masih Rabok tuluy we cicing di walungan bari nungguan baju garing baju jeung calana pangsi dipoekeun harita teh dina batu. Dina kayan keur panas mah teu lila ge cenah para wargi sadaya garing baju jeung calana pangsina teh. Ai manehanana manehna mah kabeneran harita teh sarung manehna ditunda dina lumruk nu rek dipake pikeun nyaeta keur samakna waktu keur ngampar teh para wargi. Manehna nyokot sarung bari diharudum ku sarung bari nungguan baju jeung calana baseuh keneh tuluy ngajentul ngabang berang areuy nginget-nginget kajadian nu kungsi tumiba tadi haneueulna luar biasa keuheulna beaka bari ngajentul harita si Rabok keuheulna luar biasa barang harita aya sireum kararange ngarayap puguh we nafsu luar biasa iya teu nu ngajadikeun aing gagal sia Imanehna mepeus keuyang ka sireum tuluy sireum dikasak-kasak pusukuna kana batu. Puguh we da sireum mah teh makhluk anu leutik dikakasak tuluy hancur harita. Memang kaayaan si Rabok keuheul bari beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Rek ngambek-ngambek ka saha ningali atuh harita teh ningali kaayaan dirina ngan ukur di sasarung. Hari manehna rek init mudag-mudag nyiar siti moalnya maudag make sarung kitu ceuk pamikirna jadi kitu kumaha kieu kumaha tungtungna ngajentul we hanapeun tangkal teh deukeut batu anu lempar bari nunggu garingna baju manehanana jeung baju jeung calana pangsina. Para mitra urang teuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui si Rabok anu gaga dina ngoning nyumponan kahayangna ngarogahala ka Nyi Arsiti. Ayeuna caturkeun perkawis Jakarancasan. Harita upami teu lepat mah Jakarancasan barang manehanana teh diudag nyaeta kunya para wargi sadaya kunyinini si horeng Jakarancasan lumpat ka hiji patempatan anu memang eta patempatan teh gawir ngan hanjaka di luhurna teh atuh taneuhna teh henteu kuat barang ditincaku manehna eta gawir teh nyorosod nya harita para wargi sadaya Jakarancasan harita ge kurang-kurangna sabar mah manehana baris cilaka. Tapi da bubuhan barang manehna karasa yen taneuh nyoroson manehna satekah pola ngajaga diri ngajaga kasaimbangan eukeur mah eukeur asa kelatihan dina ulin silat dina ngoning salto jeung sajabana manehana nama sadar dina kaayaan kitu nu mata ke barang awakna ngalayang rek ragrag kahandap dina kaayaan tenang manehna bisa nitenan kaayaan sakuriling bungking eta patempatan. Ningali manehna rek ragrag ka hiji tempat barang atuh pelenon aya kabeneran tangkal awi langsung para wargi sadaya manehanana ngagayun atuh ngagulantung dina tangkal awi teh awi ngamelenoi harita kaya harita teh barang kacekel ku Jakarancasan malah matungtungna awi naik deui ka luhur ka handap kitu jeung kitu bae ngan untung pikeun Jakarancasan pageuna keur dina ngoni nyetelna. Nya para wargi di jurang eta aya kebon awi, bari sahanapeunana masih keneh aya keneh jurang. Nu matak manehanana siap sadia dina ngoning ragrag teh ulah nepi ka cilaka.
memang asak latihan bubuhan latihan ti Mama Suhud teh atuh putra Mama Suhud mah dina ngoning gerakan silatna rancing geus naker dina ulin saltona pinter naker bari jeung harita ge nyeklan pageuh kana tangkal awi geus kitu ningali kaayaan beuki lila beuki cicing awi melenoi beuki hanap geus katingali kaayaan di hanap para wargi sadaya atuh harita ge teu loba catur barang ningali batu menit taringgul hanapeun tangkal awi manehna milih tempat nu kira-kira hade pikeun ngajeleng barang geus katingali eta tempat rada hade teu loba catur jeleng jakarancasan ngagajleng we manehna napak dina taneuh atuh din tempat anu empuk taneuh ngebueul geus kitu mah tuluy jakarancasan manehanana nyarita alhamdulillahirabbil alamin aing salamet untung we aduh aing inget waktu aing ragrag coba lamun aing teu inget pasti ragragna kana dapuran awi boa-boa siga si Aki Asmita deui aing teh katiru ku awi santeuna atawa kadempet ku tangkal awi moal bisa hoja rek menta tulung ka saha di tempat nu sakieu hara-haraeunana kitu ceuk gerendengna jakarancasan hari para wargi sadaya dasar kitu namina ge nuju ngalalana nuju para wargi ngitung lembur ngajajah milangan kori loba pisan pangalaman-pangalaman nu tumiba ka manehanana pangalaman nu matak bunga pangalaman anu matak para wargi pikasieun pangalaman nu matak pikareuwaseun keur kituna atuh eta para mitra aya tangkal awi atuh harita ngadorok-dok barang dorok tangkal awi hampir pisan keuna ka manehanana manehna ngajleng ka sisi atuh barang ngajleng ka sisi horeng gawir deui bae sorodot ayeuna mah manehanana lainna ragrag tapi nyorodot puguh we para mitra gawir sakitu jangkungna ngan untungna ai tadi mah manehna ragrag kana gawir teh ieu mah gawirna teh gawir anu memang nyorodot puguh pikeun jakarancasan manehanana tuluy nyorodot ka hanap nganalkeun tanaga eta we dina palebah awakna manehanana teu bisa rumpad rampid lantaran kabeneran di eta patempatan teh bersih eueuh tatangkalan nya antuk nama para wargi sadaya jakarancasan manehanana nepi ka hanap barang nepi ka hanap kulantaran tarik-tarikna nyorosot udah teh palebah sirahna ngageledag kana batu harita keneh manehanana nyebut aduh bari tuluy geus kitu mah guprak manehna ngagoler pikeun jakarancasan narima nasib anu sakitu beratna hanya kalwe ngageledagna teh teu tarik teu nepi ka bohak teu nepi ka ngaluarkeun getih nepi ka sore mah para wargi manehna can sadar-sadar ngajelepeng we teu usik-usik teu usik teu mali karita taya nu nulungan taya anu nganyahoankeun aya oge atuh nyinining ukura nyaho waktu koleangna wungkul saterus nama manehanana teu nyaho ka mana lumpatna jakarancasan teh jeung ka mana ragragna jakarancasan kocapkeun atuh wanci magrib geus datang dinya kakara manehna sadar luak liuk ngan sorangan geus poe kitu gerentes hatena reuwas lain di kieuna lantaran eukeur mah eukeur geus magrib katurug-turug dieum ku tatangkalan di palebah eta memang jakarancasan inget deui manehanana waktu tadi manehna ragrag teh tina jurang bari nyekel kana tatangkalan si horeng tangkal awi nu dicekelna jeung deui kadenge keneh awi teh ngorokok terus murag manehna ngejat ngagajleng teh kana gawir lah ka aing kaya kieu mah ye mangkaning ieu beuteung kukurubukan nagih eusi sedengkeun babekalan meunang ieu meunang meuli ti warung ge tingaleun
katinggalan di tempat layona di Asnawi. Ngayawe nasib aing nepi ka kieuna. Kudu kumaha aing. Harita jakarancasan ngomong sorangan sedih pacampur jeung handeuh. Manehna ngaramparaheut tina leungeunna, tapak di kade kunining teh ayeuna mah kakaran nyeri. Da katamahana kaparuda ku harita teh para mitra sadaya. Ku taneuh anu waktu manehna ngagulusur ka handap teh. Nah, aya nasib goreng-goreng teuing atuh aing teh. Keuna ku paribasa aing teh nu asih dipulang sengit. Tapi keun wae moal rek dipake arala subaha da geus takdir ti ilahi Robi. Mana kitu ge hiji dodoja pikeun aing, hiji cocoba pikeun aing. Tapi aing ge percaya ka Nu Maha Kawasa. Ya Nu Maha Kawasa moal mere bang baluh nu teu kadada kaduga ka umatna. Model ayeuna sok sanajan aing dina kayan kieu pasti aya jalan pikeun kaluarna. Aya jalan pikeun mecahkeunana. Mugi Gusti maparin perlindungan ka diri abdi. Kitu gerantos hatena jakarancasan. Sok sanajan dina kayan kitu manehna tetep inget ka Nu Maha Kawasa nu nyiptakeun bumi langit sareng saeusina sadaya, anu ngajadikeun manehanana kitu, anu mere dodoja jeung cocoba nu mere bang baluh angin Nu Maha Kawasa. Angin Nu Maha Kawasa oge cenah para wargi mere bang baluh ka manehanana. Hartina mah moal mere bang baluh nu teu kadada kaduga. Geus pasti aya jalan pikeun mecahkeunana, aya jalan pikeun pisalametkeun. Manehna yakin sayakin-yakina kana eta masalah. Tapi aing kudu ka mana ye ayeuna ye? Jaka ngupahan maneh, bari terus manehna hudang maksakeun maneh rek neangan tempat anu leuwih aman. Kabeneran manggih tempat adina hanapeun tangkal. Agek manehna diu nyarande di amparana ku daun tisuk anu geus garari. Harita para wargi sadaya. Harita teh memang sajeroni ngamikiran kitu terus we. Manehna mah pipikiran nama jalan kumaha piakaleunana sangkan isuk bisa hanjati eta tempat. Sabab lamun manehna we cicing di dinya tangtu we pae kalaparan. Eueuh dahareun katingalina di dinya. Sabab teu rong bakal aya kadaharan. Katingali kaditu kadieu siga-siga nama. Manehanana moal bisa hirup lantaran eueuh dahareun teh. Kumaha akana aing supaya bisa hanjati ieu tempat. Ulah aya di jurang ieu yekeun. Isukan berang rek nyangan jalan. Sugan jeung sugan aing manggih jalan anu teu pati hese. Henteu lungkawing teuing. Da katingali ka luhur tu nyaan. Mun sakit lungkawingna. Alhamdulillah sakit aing masih kena bisa salamet. Lamun kurang-kurang nama aing meureun ragrag teh mejrel. Pomo muninggang batu. Kitu ceuk pipikiranana. Kocapkeun para wargi sadaya. Kaayaan beuki lila beuki poe. Sora sasatoan geus mimiti di sarada. Namahan ka keueung hate. Manehna teu wani ingkah deui. Sok sieuneuna nincak oray atawa langir. Gawenangan hulang jentul we. Mikiran nasib jeung mikiran pijalaneun isuk. Atuh harita teh teu bisa sare pisan dina sapeuting jeputna. Para mitra anu mulia kocapkeun atuh beuki lila beuki poe. Sora sasatoan geus mimiti di sarada namahan ka keueungna hate. Malah maciang-ciang jeung cari cangkas ge di sarada para wargi sadaya. Sora manuk di sarada di luhur manuk anu sok liar ti peuting. Jeung deui sasatoan liana di sarada. Namahan lewangna hate. Namahan keueung pikeun cakarancasan. Sok sanajan manehna lalaki, tapi tetep we ka keueung mah aya. Jeung deui sawangan manehna nu lain-lain. Make jeung nyawang aya jelema anu nyampeurkeun huluna wungkul jeung sajabana. Kitu di antarana tapi manehna cengeng muntang tulung kanu agung mementak kanu Maha Kawasa.
ka Allah anu maha kawasa dina segala-galana. Allah azza wa jalla manehna teu wani ingkah tidinya. Ari sabab lamun manehna ingkah-ingkahan dina kaayan peuting bari teu nyaho mana nu kudu ditincak. Bisi bae manehna nincak jurang deui atawa nincak sasatoan sok liar ti peuting. Kayaning orai atuh para wargi, kayaning langir jeung sajabana, geus pasti manehna dipacok. Ari cicing mah didinya manehna ge tangtu moal dipacok orai. Sok sanajan orai ngagilisir kana awakna, ai manehna teu gerak mah moal nepi ka dipacok orai. Nu matak manehna muat-muat maneh cicing ulah nepi ka robah. Da katingali mun aya orai masok karasa ngageleserna. Kitu para wargi sadaya. Gawena ngan huleng jentul bae mikiran nasib. Nasib mikiran pijalaneun isu. Atuh harita mah teu bisa sare sapeuting jeput. Manehna ngajentul bae para wargi sadaya. Bari nungguan panjangna peuting. Memang jelas rek sare-sare kumaha atuh kaayaan jabat tiris. Harita teh dina kaayaan peuting keur memejeuna angin ngagelebung. Sok sanajan harita aya di hiji lengkop, tapi tetep we angin mah ngagelebung teh karasa. Keak-keak sasatoana bangsa manuk horeak harita liar. Malah mah para mitra manuk bueuk di sarada. Pon kitu keneh para wargi bangsa sasatoan liana nu sok di sarada dina mangsa ti peuting. Harita para wargi teu buru ngawaktu teh maju. Sarua jeung atuh ketegan jantung manehanana. Waktu maju saeutik-saeutik teu karasa ku jakarancasan. Nyaho-nyaho para wargi. Sok sanajan karasa lilana, nyaho-nyaho harita teh geus seman wanci rek nuju ka subuh. Meureun disebutna teh janari leutik harita. Teup manehanana sare harita teh para wargi sadaya aya kesempatan pikeun sare. Da tunuh mah terus teu kuat. Sok sanajan bari naleukeman kana tuurna, ai sare ngaleyep mah aya harita teh. Make jeung rada kerek sagala tina bakating ku cape tadi ti beurang. Tengah poe kakarahudang para wargi tayoh nama tunuh urut sorena cenghar teh. Jadi sarena teh dina kaayaan kasubuhnakeun. Harita teh para wargi nyaho-nyaho manehna teh geus nyarane kana hiji tangkal si horeng meureun. Anu tadina cinekul manehna teh nangkep tuur, tungtung nama jadi ngagolosor, manehna nyarane kana hiji tangkal. Harita para wargi barang harita teh inget manehna tuluy cenghar tengah poe ish. Geuning ieu geus tengah poe teu karasa aing sare nuhun Gusti. Mana kitu ge abdi dipaparin kanikmatan ku Gusti. Dugi kadanget ieu abdi masih keneh tiasa jag-jag bari sawengi tadi. Asa-asana mah tingawitan janari leutik tiasa ngaleyep teh nepi ka ayeuna. Nyaan ye cenghar ayeuna mah aing bisa sare coba lamun aing teu bisa sare pisan. Kitu para wargi sadaya tuluy manehna cengkat. Tapi barang rek nangtung sukuna karasa nyeri. Atuh para wargi gep deui manehna diung bari ngarancetan sukuna. Gustina moal seep kitu dodoja ka diri abdi teh. Meni nyambung-nyambung ayeuna ieu suku kasaka karasa nyeri. Muhun mejigana mah tilas seti gebrus teh meureun ieu teh. Duh. Kakara asa aya karasa ayeuna da peuting mah teu karasa naon-naon. Si horeng si mana horeng para mitra rada bareuh saeutik dina palebah sukuna. Geus kitu mah para wargi sadaya atuh. Manehna nangkarak bari suku dilempengkeun. Susuganan atuh cenah harita teh ngurangan kana nyerina. Awak jeung suku geus harita teh nyeri. Beuteung kosong can kararaban ku naon-naon can kararaban ku cai-cai acan. Masih untung teu nepi ka kapaehan oge cenah para wargi sadaya akibat ku kalaparan. Ngan beuteung kawasa teu aya harita teh nu nya ngadoja teu beunang di parasabenan beuteung teh.
Da terus kuku sialan kukurubukan menta eusi maklum biasa nama nepi kawanci harita teh geus dahar ayeuna meureun pejit atawa cacing dina jero apa pejit teh tuluy-tuluyan kukurubukan manehna pepelengkingan bluk we nangkuban leungeun dipake ganyel beuteung derek neangan dahareuna naon atuh dina kaayaan kitu manehna ngan saukur bisa nyebut aduh bari nyengir nepi ka ngaluar ke Cipanon bakating teu kuat keur masuku nyeri jaba beuteung perih meniku dua kutilu dodoja jeung totojo coba nutumi ka dirina teh kitu ceuk pamikirna Jaka Rancasan naon atuh nu kudu didahar di dinya para mitra eueuh dahareun tong boro dahareun nu ngeunah bangsa bumbuahan oge para orai ge eueuh cenah di dinya keur meujeuhna manehna adug songkol nahana lapar para mitra tina tangka lemo aya anu ngagaclok sagede peureum tepat ka hareupeun manehna pisan tageuning nyampeurkeun ngomongna kitu teh bari ngarongkong anu ngagaclok teh nyaeta bangkong bodas terus dialak diilik eta bangkong bodas teu oleh mikir dina jero hatena dahar wae kitu atawa ulah ising racun aing didahar meureun tuluy jengker tapi aing mun teu ngadahar ieu bangkong bodas sahanteuna aing bari selang layeuskeun saumur-umur dahar wae kitunya eueuh didahareun iwati ieu ye cobaan ku aing didahar lah sugan jeung sugan lain racun keun lah moal didahar kabeh nu kira-kira bisa didahar we harita keneh para mitra bangkong bodas teh tuluy dicet di cocok ku palebah kukuna ugu we huluna nepi kapotong malah geus kitu diprejelkeun palebah eusi pejitna bangkong bodas teh dikepret-kepret ku manehanana kulantaran bakat kulapar teh harita ge para mitra sadaya neangan seuneu eueuh seuneu rupana mah bawaning ku teu kuat lapar kapaksa Jaka Rancasan kudu ngalaman ngadahar bangkong bodas anu samemeh nama meh abong deui para mitra jiga pisan eueuh deui kadaharan seje geus kitu para mitra bangkong bodas teh dipaut palebah sukuna na eta polonyon teh para wargi palebah kulitna teh molonyon tinggal harita dagingna we bungkul jeung tulangna loba catur harita keneh manehanana nyarita wayahna we bangkongnya ku aing didahar ieu lain aing ngarido da aing mah teu tega ngan kumaha atuh da aing lapar ieu jeung tibatan aing paeh ieu kapaksa aing dahar naon we nu kira-kirana bisa didahar ceuk Jaka ngomong sorangan bari harita teh awak bangkong teh para mitra sadaya kumanehanana tuluy disebitan palebah dagingna make kuku geus kitu blem-blem we dihuapkeun atuh sapotong-sapotong bari peureum jeung bibiri gidigan gilaeun meureun waktu neureuy daging bangkong teh aya geunya jabat liat deui kumanehanana tungtung nama digars we para wargi geus kitu lek-lek we diteureuy na atuh geus beak para mitra daging bangkong teu nyangka para wargi sadaya harita teh atuh teu nyangka atuh para mitra dina beuteungna kusiala pejitna karasa panas kesa ngoprot kaluar tina sakujur awakna sirah karasa lieur anu lain lumayan kubrag manehna ngagubragkeun maneh bari gulang-guling harita teh kokosodan aduh lamet jadi kieu aduh wah aing karacunan abah emak siga nama perjuangan abdi nepi ka dieu abah sareng emak abdi kudu tiwas di jurang emak abah ngan sakitu ceuk Jaka Rancasana bari mencetan beuteung si horeng si mana horeng nu matak bijil hawa panas tina beuteungna teh hiji tana eta bangkong daging bangkong bodas teh anu kasebut para mitra sadaya hiji bangkong bodas
anu keur nyerep kana urat getihna. Bangkong bodas teh harita langsung asup kana urat getihna Jakarancasa. Pangpang nama kana urat getih leungeun jeung suku. Sarta lamun geus nyerep kalawana rata, beuteung anu tadi karasa panas teh tiis deui. Hasilna para mitra bisa nimulkeun tanaga batin nu luar biasa gedena. Si horeng si mana horeng lain sabangkong bodas sabangkong bodasna, mana kitu ge bangkong bodas anu hese di teteanganana. Pikeun Jaka oge harita teh ngerasa kaget lantaran beuteung nu tadina nyongka banas selir di duru ayeuna mah balik karasana tiis. Tiis teu sakara-kara, tiis nyecep sabihara-bihari, tuluy manehanana hudang bari ngararasakeun awakna. Aneh lantaran nu tadina nyeri satulang-tulang, nyeri sabuku-buku, ayeuna mah musnah taya urut-urutna acan. Nu aya iwati jag-jag waringkas awakna, malah para mitra sadaya abah namahan jag-jag bari asa-asa nganung tanaga. Ieu teh akibat tina bangkong bodas teh. Para wargi sadaya sok aya para wargi sadaya cenah nu eta urang mah gila na luar biasa tapi sok anu percanten milari anak ieu anak beurit cenah para wargi nu beureum keneh belum we di sablemkeun make ieu make campur sareng cau amon segitu diteleg. Nah eta cenah aya nu percanten nya. Kacida teuing we lubar anak beurit nu beureum keneh tapi aya nu percanten para wargi belum anak beurit beureum keneh eta teh sok ngandung tanaga cenah jadi kuat komo ahli natak mudak mah cenah kitu ahli natak mudak sok aya wartosna gitu para wargi duka leres duka henteu namun anu percanten we gitu meureun sigana mah sabada ngaleut atawa nu nuang eta asa jadi kuat gitu para wargi. Padahal mungkin biasa wae, tapi duka aya naon-naonna teh kedari. Uli ku para ahli para wargi teh. Eta cenah anak beurit nu beureum keneh. Lah neangan gese. Lah jeung gila deui para wargi. Mah urang taskeun ieu dongeng ngobrol teh ieu tina bangkong bodas ya. Mitra anu mulia si horeng si mana horeng eta bangkong bodas teh umurna geus puluhan tahun. Arang langka jalma manggihan bangkong bodas model kitu. Malah cenah di urusan paguron mah atawa dina urusan kadugalan loba jalma nu neangan bangkong bodas eta. Lantaran hasiatna eta bangkong bodas kacida pisan hebatna. Arang langka jelema nu bisa manggihan bangkong bodas jeung tempat nage di nu hara-haraeun. Pikeun Jakarancasan hiji kauntungan pikeun manehanana bisa manggih eta bangkong bodas dina kaayaan kitu. Malah harita manehna tuluy hudang bari ngararasakeun awakna lantaran ayeuna mah para mitra henteu nyareri rarat reret kakenca kakatuhu. Ari breh teh katempo ku manehna aya sumur di dinya para wargi sadaya. Di dinya aya sumur tuluy disampeurkeun, tapi barang dispariksa manehna ngajenghok reuwas. Sabab di jeroeun eta sumur teh lain cai seperti biasana ieu mah haseup meuni mulek jiga durukan we nu ampir pareum. Mun kitu mah pantes para wargi sadaya. Atuh pantes kana ngaranna ge cenah meureun anu disebut eta teh disebut sumur banyu mati. Anu hartina sumur cai pals, sumur cai banyu malih para mitra. Sumur banyu malih disebut cai palsu teh pikeun nipu jelema nu ngalanto ka dinya. Naon eta patempatan teh para wargi ketang tos ku urang bakal kagambar. Bakal kauninga pikeun Jakarancasan teh asup ka daerah mana. Sanajan kitu manehna henteu kapepeda akal. Tuluy nyokot batu segede peureup
lung eta batu dialungkeun kana jero sumur teh kelila antarana kadenge ngagelendrung sora batu rag-rag kana dasarna para wargi sadaya hiji tanda yen di jero sumur teh beuki gede liangna beuki jero teh lamun kitu mah ye sumur di jerona lalega jelas tina sora batu nu bieu tang tu lain sumur samanea lain sumur sasumur-sumurna tapi jika nama guha nu lawangna ngarupakeun sumur kitu ceuk pamikir harita teh jaka sanggeus mikir kitu teu talangke manehna tatan-tatan rek nyoba turun kana eta jero sumur dasar lalaki langit lalanang jagat para wargi nu salawasna boga sifat hayang nyaho jeung hayang ngabuktikeun kana hal anu kitu kumanehna cana kanyahoan ngana jeleng manehna luncat asup ka jero sumur make ilmu nyaeta anu disebut ilmu barang-bang teh puguh we atuh ilmu barang-bang ngarupakeun ilmu kalakai murag para wargi lantaran ilmu kalakai murag mah atuh kasebut lagi ilmu kalakai murag bisa ngampangkeun raga bari jeung model kalakai muragna teh begitu bari hiber henteu gancang langsung atuh harita teh tepi tapi kukurilingan heula modelnya kitu pikeun jaka rancasan manehna make ilmu barang-bang make jeung ilmu kalakai murag atuh celek napa kana dasar guha tuluy alak ilik bari taki-taki ngajaga sagala kamungkinan bisi aya bahaya dina eta jero guha para wargi anu mulia kaayaan di jero guha kacida pisan poekna poek mongkleng buta rata ceuk paribasana teu katingali ngupetkeun curug-curug acan tapi kateu harita ge kulantaran ngarasa salempang bisi aya nu ngabongohan jaka harita mesat bedogna sanggeus lila ngajanteng panona ratu harita teh teu poekeun teuing lila-lila panona manehanana bisa ningali kaayaan sok sanajan reyem-reyem meureun mana kitu ge para mitra panon geus rada biasa ningali kaayaan poe keur tadi mah hatuda pas dina kaayaan tengah poe bari langsung asup ka jero guha menepi ka poe tapi ayeuna mah panon manehanana geus ngabiasakeun ningali kaayaan sakuriring bungking di eta patempatan sok sanajan reyem-reyem para wargi sadaya mibibiti katempo geunaan kaayaan eta guha harita teh lalaunan manehna ngalengkah ka jero gubeh jero bari teu poho nyamat indung jeung bapa malar piduana sangkan dirina dina kaayaan salamet barang harita sukuna dilengkahkeun manehanana ngarengkong hatena dagdugdug tutunggulan alah batan tikeur tutunggulan gondang nahan kareuwas para mitra sadaya harita teh di hareupeunana aya nu ngabeleg-beg bodas saha atuh nu ngabeleg-beg bodas para wargi sadaya atuh naon anu ngabeleg-beg bodas hareupeuna teh para wargi pikeun jaka beuki tatan-tatan manehanana lantaran kaayaan beuki jero guha teh harita teh asa beuki lega kaayaan eta patempatan matak pika keungeun malah harita bau hangru karita kaambe ku jaka rancasan aduh aing asup ka ieu tempat asup kana balai tapi sok sanajan kitu aing hayang nyaho naon sabenerna nu aya di ieu tempat teh aing hayang nyaho nepi ka mana ieu patempatan ku aing rek ditalungtik skagokah perkara aing nyusul-nyusul si Sutamanggala pasti eta ku aing rek dilaksanakeun tapi lamun kabeneran aing kudu tiwas di ieu tempat mana kitu ge dikersakeun ku Maha Kawasa aing kudu tiwas di dieu Abah Ma doakeun abdi Abah Ma anu keur mancen tugas ti Abah pikeun nyusul-nyusul si Sutamanggala anu geus maling senjata anu dipibanda ku Abah teh nyata tongkat batu karang muga-muga we abdi di dieu bisa salamet bari abdi hayang nyaho ieu patempatan dari kamananya ini atuh sakuriring bungking ieu tempat
ngarupakeun tempat anu aneh pikeun abdi mah Bapa. Abah oge emak. Jadi mana kitu ge abdi kudu nyiar pangalaman di dieu heula sementara. Kitu ceuk garendengna Jakarancasan. Waktosna seep. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga permios.